di sadayana ame atuh pun anak teh para roti akadan poinnya mohon ai kadang nama dah heeh lah kemudian kemudian kabar begitu aya kebetulannya aku tak bisa lagi orang teraskan di kayaknya orang teraskan kemari paman ada mah orang teraskan deh atau acara salajengna kurang disangkakan baik kasih sempurna di baru di pangandaran pamagat kemarin orang dorong kena pagi ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'mur bi qudratihi al-marhubu min azabi wa syahwatihi al-muta'i sultanuhu an-nafi bi amri bis-sama'i khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahu bi ahkamihi wa a'azzahu bi dinihi wa akramahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن دايك بن عبد الله عدد ما فيه بالله صلاة وسلام دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ويا أيها العابدون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قد فاز المتقون واعلموا أن الجنة وعدة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكر الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji menjadi penghias hati orang sangka Allah Maha Suci, puji menjadi penghias rasa orang sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan putrah iradah maupun hidayah sehingga dinahyu di enjing majum kasihan orang sadaya biasa ditebak wajah dan belum dengan memugi singa jantankan sakuasa kasaluran para ulama pahamatul majubakan kudu alamatan neroni kaya kompol riungna orang didai kesempatan singa jantankan ciri kebakal bukti tanda kebakal nyata kaya orang kudu diangkat martabat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salajengna sholawat liwah keselamatan memuji selamitna dicurah limpah dikocor legodorkeun kepaduka alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluargina sahabat tabi'in itba'ut tabi'in tudisi dugi kaula mui deui teh kahiji urang sadaya sadaya umatna urang sadaya bakal kapasihan alikeun di talaga kausan mantena oke orang sadaya tabina memberikan syafaatul ummah kejadian yaumil akhir amin ya amin. Kata sana MC nya setelah cerewet anu bersih goreng di kawan sana tadi semes tukangnya tapi gini aduh sakit kecapetan doakan mudah-mudahan mantan asing dipanjangkan yuswana Amin. Amin. Salajengna sadaya para sepah para sepuh anu bersih goreng di kahormat di lepur khususna umur tegal manggung kali manggung unggul gitu anu polisi ini dihormat mudah-mudahan sadaya naungan ditulung Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hidayah nuwalagi besar sahibul bed di polisi ini dihormat mudah-mudahan sadaya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kersana Bapak Ustaz Malantos dan buku hobi lembur polisi pelindung hormat mudah-mudahan ayat abang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Hadirin rahimakumullah, sembari diberi kesempatan atas nami sedang bujang dan kedah tapi tadi cariosna angkat tiga rupiah sama bujang ini Kang Habib atas nami Kang Habib hiji paninten sejak nganggapin silaturahmina wisata acana sakma dari kauningan rehi ibu ramana parantos ngampun jalan dunia itu nah supaya skill kelaraan kali kubur kurang mimpinan dalam Fatihah sampai tadi wajib dan tentunya pergi saur kambing Rasul wala tuhu amwatakum halagen wala sok kelaraan hanya dari kanukas tutupin di antara pilih tamah tak jarang sikil dari kubur teh pilih tamah asal kelaraan begitulah kurang gitunan Fatihah biniatil qabul wa tamami kulli syurri wa ma'mur wa sallallahu zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah kafiatan li kulli syarrin wa jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li awladina wa li basyirina wa talafidina wa talafidatina wa liman ma'ana bil lutfin wa khairin wa afiyatin wa ila hadratin nabiyyil mustafa al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح أهل القبور من جهة جمعك ومن جهة أهل اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وانزل نورا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من كفار نيران بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah insyaallah dikumpul hadiah urang sadaya ya khusus kudukan suratul Fatihah ahli kubur saupamita mah di alam kubur ayeuna karepetan insyaallah jantan dirabih karepetan kanikmatan pamita mah karasa medena popoek insyaallah kintunan Fatihah urang bakal ngajanten cacaan pikeun ahli kubur. Para hadirin rahimakumullah salajengna panginten nembe simpring atas nami wikalah atau nabi nu disepuhkeun di jam abid di Garut harusna hiji nyanggakeun silaturahmina alam mandar sakumaha orang tos jauhkeun ku Allah dina hadis qudsina man wasallati wasaltuhu wa man qata'ati qata'tuhu sajalma anu kersa ngarajuk tali silaturahmi nyambungkeun nantangkeun kakanteng akan rahim na Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah janji wasaltuhum maka rahmat Allah pitulung Allah keberkahan Allah bakal dikantengkeun disambungkeun ka eta jalma atuh sawalarna saur Allah man qata'aki qata'tuhu saur Allah sajalma anu wantun mutuskeun megatkeun kana rahim na Allah subhanahu wa ta'ala maka diancam Allah saur Allah kotok tubuh maka kami bakal putuskeun pegatkeun rahmat kami itu biba atau nabi manteng kaeta jalma naudzubillah begituna mudah-mudahan bersilaturahmina ieu eta rahmatna Allah pitulung Allah rahimna Allah diluluhkeun ka urang sadeakum saupamita mah yuswa urang berkahna eta shalawat sing diberkahkeun yuswa urang sasisana pamita manu usaha kuberkana silaturahmi sing dilancarkeun usahana sapamita mah aya menuju udur kalasan ilma udur lahir wa ilma udur batina pamugi silaturahmi ieu sing ngajantenkeun syifa sing ngajanten sababiah kana kasehatan kaafiatan lahir sareng batina oge ieu silaturahmi kana sekanten padilah asoriana ima kabri bumi wa ima rombongan wa ima kalau nyakseni dina ieu kesempatan mudah-mudahan walatra kasadayana pamugi nu tadi na tewuh pedah jauh nu tadi na terang pedah angga
kuberkana silaturahmi ieu mugi janten wawuh sanaos tadina jauh mugi janten terang sok sanaos tadina andang geus nama antara dua pihak mudah-mudahan terjalin ukhuwah dina kakulawardiyana ukhuwah dina islamiana ukhuwah dina wadonnya amin ya Allah ya rabbal alamin salajengna lesnami kulawarga jang abib simkuring nganggakeun silatul wahdi dehi kamari dina waktos anu parantos kalangkung sababaraha dinten duka sababaraha minggon parantos dijikeun janji nunda carita anu mana insyaallah dina ieu saah bahkan sanes ieu pada babasa nunggu dina kanyataan tadi parantos dicumponan anu mudah-mudahan teu ngajentenkeun gantar kakaitan kejaga dasaur kang Rasul bahwa al-wa'du dainun janji adalah hutang alhamdulillah kalawan ditulungna Allah janji anu parantos dicicikeun tanapi janji anu parantos diutarakeun parantos pasini nembe dibukoskeun ku ijab kabul akad pernikahan alhamdulillah mudah-mudahan atuh kumpulan janjina ieu sehingga janten tambih-tambih amal kasayang itu salajengna tadi oge pada di naon kan bahasa ieu mah dorodot jadi teman dorodot ditembak lah dorodot ditembak akhirnya dia mah dorodot teh dilajeng gitu diteras barang aja luka terus bekas engan nembek nyatana sejak silatul malik ieu mah dijikeun kasih nandakeun kanyaah ibaraya kadang wargina di rekan-rekana rahi abdi nya aya nu dijinjing sanaos teh seueur ngabrol aya panginten nya teu dipanggul teu aya lah nu dipanggul mah geus nama tukatawis besadayana aya orang Sunda mah rajinnya aya sinjang udama mamanuka mudah-mudahan teh aya sinjang udama mamanukan insyaallah ke aya manuk di sinjangan aya sibut anu damel gagajahan insyaallah ke wagi aya gajah anu disimputan insyaallah begitu nanyanggakeun saya manteu panginten awis manteu dicot teh tulalena ieu mah awis kanyaah dinu janten barayana disepuh di keluarga nah mudah-mudahan sing ngajanten jimat anu manfaat oge sing ngajanten kaberkahan sing ibaratkeun ragi ari ragi tara seueur tapi sok sanaos teh seueur tapi ngasakeun kanu sanesna itu salajengna ieu mah silatul jasadi utami nama dasaur paripaos oge cenah gelap jinjing di sisi rawa itu tanggal jengkol di astana sanajan pariposan tejing babau barang bawanya da anu pokok nama anu ngarengkol dina jero calana dan gitu janten alhamdulillah ayeuna pisan disanggakeun di luhur sausap rambutna dibikeun ka sahandap sausap gampangna mangga nyanggakeun ka Neng Meli khususna atau khusus dari keluarga mangga nyanggakeun sakitu buktosna tapi insyaallah ieu teh teu agungnya kadang-kadang disebutna ge teh siga murang kali tapi da alit oge sanes kenging ngarawutan insyaallah bakal kiateun asa insyaallah nyanggakeun sakitu buktosna dina jasadna alit oge ulah ditinggal alitna tapi insyaallah kagaduhan nama jimat nama agung insyaallah itu salajengna oge silatul doa insyaallah kalayan tanda anu nyatana diabul ku para sepuh teh berarti diruwuh ku doa didoakeun ku sadayana pangugi dina ngemban atanapi ngolah rumah tanggana sing aya pitulung Allah sehingga ngemban rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah namun pangitan ieu mah haji matan aya papatah saur sayyidi saur Kangjeng Rasul bersama sahabatna Abi Dzar Al-Ghifari Kangjeng Rasul jadi disati nata fa innal bahra amin
koma kahidup duaan ke abid sareng ningali butuhkeun niat anjeun rehi urang teh bade ngambah kana bahtera rumah tangga anu sakitu jerona bakat teh eta jero-jerona eta rumah tangga sehingga teu aya panganten bari teu aya panganten baru sadayana oge diajar wae dina rumah tangga begitu nah yogi karena ngawutuhkeun niat kuatkeun pancekeun niat rehna urang bade ngolah rumah tangga anu sakitu jero geus tinggal pilih di ayeuna tetepkeun di ayeuna urang bade milih bentuk atau nabi model rumah tangga anu kumaha rehi ke rumah tangga teh dina realitana aya opat rupa hiji aya rumah tangga anu isina istrina taat ka Allah carogena kedua ibadah Leres. kedua aya anu carogena ketua ibadah istrina bung ibadah ketiga aya anu istri suami istri teh getol dina ibadah kaopat nama aya anu tidak duana ibadah naudzu tinggal pilih pada model kumaha aya dina pamilih anjeun mung tetepkeun ti ayeuna renteskeun ka Allah ajamkeun ti ayeuna suhunkeun ka Allah pamugi salira ngajantenkeun suami istri anu duanana aya dina ibadah ka Allah Subhanahu Wa ta'ala. hadirin rahimakumullah saur kasauran aya di pantun geus pantun Wios. tapi pedah goblok atuh sarimpe kawado jalan ka Sumedang Cakep. itu atuh pang jempe wae ari tamu mah ti Garut jempenya tadi cenah saur Pak Ustad salatri siap kawado jalan Sumedang Cakep. ayen saten ditik-tikan Cakep. Bina totong panjang-panjang khususnya pengantin tos kekerepekan Allah billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesepuh di Garut anu mana menang karakter biasa nyarioskeun anu sakitu panjang lebarna ekes jenrek terus jelas nyata ibadah coba bukan tukang geureui ubargi beribadah sering kena pagu banyak bukan bisa abdi bapak Wios Bang Rasman. wah upah di Marasman ini mau cok channel berari YouTube bapak Promosi. ya YouTube kan ya Promosi Bang Rasman. ya YouTube kan tukang YouTube dan Manuhara official like, komen, share saseuleuseurna nya di Garut ieu masalah iklan nongko mangga bari atur nuhun ka sesepuh anu di Garut lume suruh beribadah sege eces jelas genre nya cuma urang transfer kena asal-asalna atuh banyak disebut pamagat bae istri gerupina kena aya balaran cuma Bapak Ustaz Agus Supareka ayo cuma waktu saudara tepat kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. في ذلك الآية لقوم يتفكرون. اللهم صل وسلم وبارك وشارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah puji kali syukur orang sangatun Allah dan maha kafur yang kudrat iradat mangkunanana orang sadaya hadina kita sempetan biasa patatu melayung ma'abrok dan obat tentang wajah ilahi hamdatun mubarakah dina acara walimatun nikah daya sanes orang sadayana yang kesempatan sejak adu akhir kedua panganten sampai sekarang ini
pasti akadan alhamdulillah ya. Kembali dorong doa bisa daya kemudian dia panganten dua anak yang digantikan keluarga bisa kita mawadah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Pak Apong. Salawat dua salam kita tetap mencurah limpahkan ke panutan alam yang tanah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Aku ping tadi bangun musim kuring. Dipingkan karena pengjajah disepuhkan di panganten pamagen wireh aya sabaraha hal anu didutikeun ku bantenanana kamu sate acana si kuring nyuhunkeun sihapunten ka sadayana rombongan di Kalih Garut kaya patempatan kirang kata iki diduga sareng peryogaan hapunten anu kasuhun panginten dah dibeber-beber ke kalah soe gitunya. Ya. Kami sih kuring panginten sadayana napi karena naon anu dibudikeun tadi sim kuring tamada di sana kasadayana insyaallah sim kuring ngalami teh damargi angkatna di Kalih Garut menuju ka Cilaku segala panggung teh pada subuh 15 subuh tapi tamawatos Pak Bu insyaallah panginten ya sanaos angkat di Garut untuk dia patempatan pada subuh 15 subuh insyaallah nah qobla zuhur ba'da dahar insyaallah ya pengawatas pilih majakan salah tri kayaknya kalau pakai orang Cilaku punten kasadaya ngawalan kana naon anu rupi anu dibukikeun ku kasupuhan anu sepukeun ku pihak panganten pamegan pamitan anu tadi nu kahijina bade nyanggakeun silaturahmi. Alhamdulillah kusim kuring sareng keluarga besar sadayana ditampi segala rupina. Lihat panganten tina hasil dua insan anu signifikannya anu kaduduh ieu ngahasilkeun kana babarayaan silaturahmi di tahun rumah lalu pamit ausahkan silaturahmi teh pancina lalagitan pancina babarayaan sedangkan layut di babarayaan teh pancina sawargan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Mugi awe wasilahna lantaran di dua keluarga wasilahna lantaran di dua panganten istri sang pamaget mudah-mudahan janten wasilah kanggo urang sadayana tiasa lebet kana sawargan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dikorolongkeun anu kaduana bade janggakeun silaturahmi. Naon cenah silaturahmi teh nyanggakeun janji nu iraha janji pasiri pakait patali asih jeung hiji kasih anu kapilih nyaeta teh meli dina sababaraha waktos kapengker palihan mah curhatana teh tos sabaraha taun cenah dina nalika pendapna teh 3 taun mah bedana wallahu alam. Tapi dina banci anu kiwari dina saha anu ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala ngresatkeun ari dua panganten nedungan kana janjina dina sababaraha waktos kapengker ya alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan janji anu kapungkurkan tos dikedalkeun insyaallah moal aya patarosan jaga di yaumil kiamat. Innal ahda kana mas'ula sedengkeun janji eta pasti bakal dipertanyakeun di ayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Anu katiluna nyanggakeun silatul jasad. Naon silatul jasad teh? Jasad eta Cep saha tadi? Apip nyanggakeun silatul jasad kapanginten keluarga besar Bapak Yaya di dieu sok sanaos ngeureutkeun teuing ngabandareut ngabat-ngabat datang pinang di Palih Garut nuju ka Cilaku Hilir sanajan 10 mobil 20 mobil 60 mobil 100 mobil panganten kakantun di Garut kene di kusim kuring ge moal ditampi Terus. Laras deh. Terus. Kusim kuring ge moal ditampi naon sababna nah naonan rombongan ka 20 mobil tapi pangantenna masih kene di Garut. Kalau utama nama silatul jasad cek Habib dugi kayu patempatan mudah-mudahan ku berkahna
Kebuy ka tempatan sehingga dan wasilah kang urang sadayana biasa ngarakeun barayaan urang sadayana ya Allah ya Rabbal Alamin. anu ka opatna nyanggekeun silatul mal kair eta mah mal anu namina mal teh harta banda harta banda mah pupulasan ibu bapak ayeuna aya ending mah wallahu alam buka ayeuna teh aya ending wallahu alam pasti aya itu rencana Allah Subhanahu wa taala anu dirahasiakeun. Kan urang sebagai manusia paminten syariat nyariat aya nu di pabrikna eta teh budak-budak naon mal. Aya nu tarina budak-budak mal harta banda teh numawi sadaya rupi anu diharapkeun ku keluarga besar Bapak Yayan ieu sanes kanggo ngumpul eta anu diharapkeun. Tapi nu diharapkeun ku keluarga besar sadayana ketika kedua belah pihak nyaeta doakeun ka kedua panganten mudah-mudahan kedua panganten cing janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah Amin. ya rabbal alamin. Sakitu panggilan dari golongan genteng. Mohon laras. Jadi kalau biasa diberikan, hapunten anu kasun kasadayana tatamu rombongan di paling garut dulu kayu kesempatan kirang kata duduga sareng peryoga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu sesepuh di pihak pengantin istri pimpinan medinya atas kadangu sedaya terus itu perlentek jadi disebat tersebut teh dua anak oge aduh berjasa karena mana bau cokot. Alhamdulillah alhamdulillah akhirnya urang berhasil anak acara sajeuna nyata simbolis maka aku sepuhna simbolis kunaon wae mana ibu Mana Bu Pipi Bu? Bu Hajat. Atuh ninga Bu. Nging mah ngajeng je he eulis. Kadi heula. Simbolis teh geuwat. Di dia we didinya we. urang-urang apa itu Itu nunjuk di pilihan heula cenah. Hiji we. Mohon tah. Simbolis teh tanda. Mohon sok. kumaha Nah. tampinya Nya. alhamdulillah ieu ya simbolis mangga Cekap. Sasalaman heula, sasalaman heula. ya Atur nuhun Ibu. Mangga. aku margi simbolis atos tadi di bawahna di belakang dan pamegat sesepunak tuh ayah di sana kalau di sana kita Garut tadi itu halo Mohon sok. Mohon sok gundukeun we. Mohon sok. acara demi acara urugina pengantos kayak saya dari sawer mati ayah apa sawer mah duka ieu dah karena orang berhasil kana duka we mangga cekataran ah udah baba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syahidina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulullah wa ala rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Yang pabelit siapa? Amin. Amin.
الله لا يغفر لعباده من يغفر من يشاء وهو الغني الحميد اللهم انا نسالك الرحمه بك تكفي القلب وتدمع يا رزاق يا كريم يا رب بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وبأخير بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nah akhirnya Nasrul kerja berusaha على فاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara demi acara bikin orang tosnya kayak waktu presiden kanan lagi baru jadi kan lebih pak diserahkan ke suburan kami ke banyak tapi nggak garut makanya lah gue lah ramah ya ramah remen bener pak di bener